nuka hiji ilmu kawani leres nuka kadua ilmu adil katilu ilmu hikmah kaopat ilmu sumrah dupe ilmu kawani teh kumaha teh ilmu kawani di dieu lain ngandung harti urang kudu wani mau barang batur sanes kula lain ngandung harti urang kudu wani ngagasap duit batur sanes lain ngandung harti urang kudu wani nonyok batur tapi wani di dieu dengekeun wani migawe parentah anu geus natrat dina hukum jeung wani ngecageun larangan anu geus natrat dina hukum cindekna wani karena bener sieun karena salah ya timalan leres kadua ilmu adil ari adil teh nyaeta migawe hiji perkara dina tempatna atawa neundeun hiji perkara dina tempatna eta adil ngaranna merenahkeun perkara dina tempatna contoh kopea hargana 20.000 senal hargana 200.000 sanajan senal maha 200.000 kopea 20.000 teu bisa ieu senal diteuneun dina sirah sanajan maha tapi tetep we kopea nu murah cicing di luhur ya timalan tak kumaha migawe ilmu adil keur kahirupan sapopoe kumaha ari hak-hak manusia naon hak manusia hakna manusia teh ti dituna sidig tableg amanah patona kadieuna dedehan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun nganter kanu sieun ta eta hak manusia pigawe ku anjeun ulah rek migawe hak iblis ari hak iblis teh naon syirik pidik jahil kaniaya iren panasten dudupak rumpak ngupat simuat ujug ria takabur tekaopan tepayaan medit cap jahe merege hese buntut kasiran dah eta hak iblis timalan jadi cinekna leungeun ulah sacokot-cokotna lamun lain cokot teunana leres eta ceuli ulah sadenge-denge na lamun lain dengekeunana sungut ulah saomong-omong na lamun lain omong keunana wani si cilok eta ya panon ulah satempo-tempo na lamun lain tempeunana tah dina masalah panon mah loba nu kasinggung ye dah kasinggung loba nu kagaris loba nu kasiniran ai urusan panon mah si adi ge nyuraleng tuh naon teh aya sedangkeun panon teh ulah satempo-tempona lamun lain tempeunana ieu mah lalaki tekop aya awewe anu seksi dah anu make rok saluhureun tuur dideuleu we tuluy majar teh rejeki tapi bener disebut rejeki ya bener lamun katempo mun katempo mah rejeki nah eyang sabab dina bahasa Sunda ari ka teh teu dihaja mode katinggang teu dihaja ditinggang katonyok teu dihaja ditonyok kabadug teu dihaja dibadug bener disebut rejeki lamun katempo dah tapi lamun geus nempo kadua kali eta lain ka deui tapi geus ditempo satiap ditempo eta dihaja satiap dihaja timbulna tina hawa nafsu ari hawa nafsu sagirangeunna teh iblis anu balukarna kumaha ari mata neuleuh ka awewe babaturan urang nu hanap ulah teu gemang bawang eta rekepkeun mangali lamun neuleuh nu kitu teh buru-buru tungkulkeun eta mata bisi jadi seuneu neraka di yaumil akhir abi mah tungkul we
Ieu deui cucungik awewe nah heuk make baju teh cing balalener. Ayeuna mah make baju teh geuningan teu bararener, make bujal ditempokeun sagala rupa. Leuheung lamun teu pinuh ku sing kayo. Leuheung lamun teu dara rosol mah. Komoning ABG ayeuna mah lamun kana motor teh geunang ditilu. Disebutna teh cabe-cabean. Ditilu geuning make celana jeans, ti tukang teh tungirna teh kadeuleu. Sakitu renghek teuing. Aduh eta. Kade ye teu saeutik wanoja anu dirogahala ku lalaki gara-gara tina pakaian cing karunya ka lalaki. Hei kaum wanita dalemahna lalaki mah ku awewe adug-adugan ge. Sanajan kumis sagede tai disanggrepkeun ku pamajikan mah anger lempes. Anger ceurik. Si Jagong ge anger ceurik. Si Jagong oge sakitu gagahna. Oh, mewel ning eta. Ku awewe mah ceurik. Nyegrupna mobil obos tuh. Iya. Kade. Ya. Akang. Si Akang eta. Aduh. Kadieu geuning itu. Ai sugan teh teu ngiring akangna eta. Sugan teh teu ngiring. Nyusul jauh-jauh ge ditu. Lain keur nunutan ge aing jadi hudang leu. Naon teh Akang? Wanita ngabahas ngeunaan awewe kitu-kitu teuing menyiniran ka aing. Iniran kumaha? Nyiniran peda aing resep kanu kitu. Ya. Oh. Manehna bisa ngomong kisut, bisa ngomong kitu sote da geus aki-aki. Geus eueuh gairah. Pan aing mah neuleuh kitu teh seger keur aing mah. Nya atuh vitamin. Vitamin keur aing mah. Jaringas keur aing mah vitamin. Oh da manehna mah geus kurang tengrag atuh. Wah tanagaan. Geus eueuh tanaga. Aing mah pan wah masih kene benteng atuh. Nya atuh. Norma kene heuh. Sok. Ketang dalam morek dicokot kana kanyataan mah lamun dikoreh kana hate leutikna mah da hayang teh hayang lah. Pasti akan. Sok aing mah wanita rohan. Hayang-hayangan era da geus aki-aki. Heeh. Nafsu mah gede keneh teh. Ulah munafik jelema mah nya. Heeh. Depan ayagan dalang belaan teu hees tengah bela anu kitu patut lah. Bela anu Heeh. bela anu burekep. Dalamun ka imah teh dibere ku mamajikan meureun teh budak badug mah. Datang ka imah sia sok panayagan dalang heuk pamajikan baeud. Wah. Tuh nu matak ulah munafik jelema mah nya. Nya. Teuing aing mah ngadenge dakwah teh kala kacenghar leuy. Kala katunuh. Coba eta. Ai cengharna kanu naon? Aing mula mun nepos selot ka kara cenghar. Ah, Deus si Akang mah ceng. lapun gapleh si Akang. Lamun ngadepo aing mah cenghar. Heeh. Batur mah asa dioboran non ilmu teh ieu mah Lain naon, lain masalah kitu da sabenerna mah ieu mah lolobana. Nu diomongkeun teh ngan saukur dina teori unggul. Ngan saukur dina sungut unggul lolobana mah. Kabatur kudu ditah barang bere, kabatur kudu bager, kabatur kudu berehan. Ari manehna ngadagoan pamere batur. Hey, Di PHP-an jakat ngadon dibelikeun jaket. Garong teh. Naon sia diruas? etang. Oh, ngomong kurang garong eta. Heh? Eta ngomong kurang garong. Salah di belabah mana aing nyebut garong? Bisa nu kasinggung. Dengekeun ku sia cek dewek bieu di PHP-an jakat ngandung dibelikeun jaket. Garong nu kitu mah. Ari jakat teh ajangan keur para kaum fakir miskin. Ari fakir miskin teh pan dititip-titipkeun pisan ku pangeran. Kari-kari ayeuna rezeki anu sakitu saeutik digubuk bari manehna apal kana agama leuwih ti garong nu kitu mah anak buah iblis deuleu. Tapi yo Nya. Nu penting mah pembuktian, nu penting mah kenyataan ya. Ku sabab sungut hiji leungeun dua teh urang teh kudu loba gawe lain loba ngomong. Nya
lamun kitu dina beungeut teh sungut aya 8 baik kalau loba ngomong nya apaan aya dakwah nu paling hade teh amal perbuatan nya lain dengan saukurina sungut wungkul dan nu penting mah pembuktian nu penting mah kenyataan ulah seueur saur tanpa bukur cepetang tanpa kenyataan nya bukti na geuning tiba heula nepi ka ayeuna lolobana geuning kalakah omong wungkul saha Kang sok para pemimpin urang para pejabat di luhur lolobana ieu mah teu kabeh oknum janji wening muruluk kan saukurna sungut wungkul tempo deukeut jeung masyarakat dina mangsa kampanye we wungkul tempo butuhna ka rakyat daek ulin ka kampung-kampung daek belusukan kadang-kadang nu gelo ditanya dina mangsa kampanye baru kanan dicager mereka baligo pagede-gede nya utara make kopeah di karopeah utara make tiung kahaja meuli tiung ting meuli ting anyuk ting nyeuman nya janji we muruluk ka rakyat teh wah aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah geus ngajadog jadi pamimpin eling ka rakyat apur tuh lain cek dewek cek lalajo tunteu je lolobana mah geus jadi pamimpin mah ngedon culang cileug itu tandangan palingeun nya gitu dan penting mah kenyataan ulah seueur saur tanpa bukur capetang tanpa kenyataan da rakyat mah teu butuh bau sungut henteu rakyat mah nu penting mah beuteung seubeuh pake pageuh murah sandang murah pangan keamanan terjamin eta jurig bejakeun cek aing gitu ji benar nya gitu dulu tong borok kitu dina TV aing geus bosen teh neuleuh TV aing Baju ngomong-ngomong TV naon lain eta Kang ngomong-ngomong TV terus naon gitu kaos nu gablek wae TV hah kaos nu gablek wae TV ngomong-ngomong TV ditaro ku aing sia naon taro maka jeung nu kawas nu gablek TV ieu ge aing gablek TV cik mun boga TV sabarain di mah ya dengekeun aing mah TV tara gede-gede sain we aing mah kumaha lajona aing mah sain da dikiridit aing mah tunggal bulan sain mun hayang 20 inte jadi 20 bulan saine aing mah sain lalajona teh cokot ku aing toong kita seranganeun eta mah seranganeun dina TV geuning para elit politik ngebahas ngeunaan politik juga da palalinter ngomongna mah oh nya cek anu yuk gitu tempas di yuk tempas di gitu aing rakyat detik tentenya kana politik nolo we kieu cileumeut teh urang cileumeut we ngomong ke naon atuh ieu teh nya papinter-pinter dina ngomong papinter-pinter dina sungut silih dedetkeun silih badung silih dedetkeun silih hujat dina TV teh ning geus bosen teh aing dina TV ini rarageg teh anjing teh abong diantep ngomong teh sangeunahna we ari maneh naon ka aing teh ngareuwas wae eta akang ngomong unyang anjing kasar kasar ngomong unyang anjing kayak palebah mana kasarna aing eta bi unyang anjing nah mah kenying nyebut kasar da dewek mah ngomong teh bahasa Sunda bahasa Sunda lain bahasa entong dengekeun jeding ge manis urang mah coba pakejigan sia wungkul coba tuluh henteu dengekeun cek dewek teh ngomong teh bahasa Sunda bener dengekeun dina bahasa Sunda mah aya anu disebut prolog naon prolog ari prolog teh panganteur kana basa panganteur kana kecap mode dahar dahar rot nginum kana nginum celak tumpak nya berebet lumpat gek diu lekuy udud lepus udud Lekuy mah lain udud. Kasultan apa nanya. lepus udud dina bahasa Indonesia mah wer kencing eueuh teu geunaheun nya
Amir disuluh oleh orang tuanya memberi rokok ke warung. Dirig-dig pergi. Mantes tapi dina bahasa Sunda mah Amir dititah ku indung bapana meuli rokok ka warung teu talangke eta Amir teh hampang birit dirig-dig ini teh nya matak bieu cek dewek teh menira rageg anjing teh dupi rageg ka naon ka anjing ka anjing aing mah lain naon bisi anu kasinggung bisi aya nu kasinggung ku kasinggung naon ku omongan akang nyebut anjing heeh atuh gampang lamun kasinggung ku omongan dia mah kapi naon sia ka anjing Tapi heeh deui Mang Ajen. sok naon salahna heeh ku kitu teh namangan bisi imah bisi akang teh der ditewak diabuskeun kana obat terus dipodaran diduruk aing ditewak diduruk nepi ka dipodaradana gampang bikeun aing mah kai loba keneh nyieun deui we aing mah tapi heueuh di euy Bener. sapanjang aya material mah moal keung Hanya kayak apa sih? ya dengekeun ku maneh nah salah dewek ngomong kieu ulah ngomong kieu da dewek mah ngomong teh berdasarkan data-data yang otentik berdasarkan realita berdasarkan kenyataan jeung dilindungi ku undang-undang bebas mengeluarkan pendapat di muka umum sapanjang teu ngarugikeun nagara jeung bangsa dah bener asal ulah anarkis kan asal ulah anarkis dilindungi karena demokrasi sia teh nya heeh ini dia we aing lah dah kang lah didinya we yang kere aing dia bari marapan jeung lauk molor deui aing bari minta udut di Mang Adi Beres. bari nyaol lauk didinya Ai alah. lain yang maka amit-amit ari omongan si cepotnya garihal gariha amit-amit da kuring malamun ngadenge dakwah teh asa brai dicaangan sami akang asa dioboran nya eta teuing perwata kopeah kitu ieu teh rupina mah akang kitu da ieu kopeah teh geus ditawar 3 juta kusaha kang kuno gelo kalau baduit nu gelo eta mata geus kieu majang lamun teu salat sawaktu teh asa boga hutang sami akang mata ku ngapoe we ka masjid salat kang ngaliwat lalobana ngilu ngecas urang ge minang ngaliwat nya salat atuh ayi mah nya make jeung nanya atawa ngenungguan elep di masjid teh ari jelema mah ayi kumaha syariat syariat kumaha kang anyang irungna anyang pamikiranana eta si cepot papan ngaranna ge sastra jingga ari sastra ari sastra teh tulisan Jingga. ari jingga teh beureum ari beureum teh simul tina hawa nafsu matak anu digugulungna teh kitu we hawa nafsu nya eta nya Bener. da si eta bisa ngomong ki situ bisa ngomong bebeledugan kitu teh naon cing naon baheula apa dukunganna eleh jadi kitu Kopes deui aku nya. jadi murang maring gitu ta tim sukses nu gagal si eta tim sukses nu gagal gitu ta gitu ya kan ada dipikir-pikir majang jadi pamimpin teh lain gawe enteng-enteng dulu teu gampang jadi pamimpin teh lain gawe memeh dahar teu gampang ieu mah datang pamimpin inu itu diunuskeun datang nu anyar digogoreng datang ieu dihujat buat teuing manehna lamun dijie pamimpin buat teuing gelona leuwih ti kitu Epel leuwih ti kitu. santang tuh geus apus dina lingkaran mah di luar lingkaran urang bisa ngomong kitu so teh geus asup kana sistem mah kabeungkeut teu nya Pasti. daya aturan nya mata kuring mah di dewe nah hanapkeun janela aja dah jadi gawe kang lah bari wirid di dieu jeung Mang Adi dah beres saha di luar teh Badranaya pun anak panginten syun ai nah ka dieu atuna lain dititah ka jero Semar ih ampun para lunting agan isin sia teh masuk ngisinkeun polonyos eta mah naon duh jengkena janela tuh geuleuh naon ngewakuaon bapak aing ka aing naon kitu kang
mana mangeuna di jero tuh segala di aya-aya jamu kristal nya jamu kristal Pak Haji Wahyu Pak Haji Wahyu teng-teng ulah kawung ti Mang Adi terong ungu tuh ning telong ungu Allah dulu itu ngadahar wajib yang kelarna dileg-leg banyak teuing atuh ya lainnya naon syugan eling gitu ke anak ngalungan kana jendela segan nawaran aduh lamun ka bapak ditengor wae doraka ka kolot mun babuk itu leuh teu wantun tah eta ilmu adil teh cu katilu ilmu hikmah ari ilmu hikmah teh ilmu anu mangpaat ti lahir nepi ka batin ti dunya nepi ka akhirat cinekna anjeun ilmu teh ulangan saukur dina syariat unggul kudu nepi kana hakikatna pon kitu deui ulah hakikat unggul kudu jeung syariatna ulah nyabelah duanana kudu kalakonan timbalan katilu ilmu sumerah ciri jalma anu geus mibanda ilmu sumerah teh nyaeta tawakal kana segala hal perkara anu datang ka hadirah Allah Subhanahu wa taala. Di mana datang hade prak anjeun geura syukur, di mana datang goreng prak anjeun geura sobar. Sabab hade goreng untung rugi tetep datangna teh Allah keneh. Timbalan jadi cinekna gerateangan kasenangan dunia pikeun ngabuahkeun sawarga di yaumil akhir ulah rek neangan kasenangan dunia pikeun ngabuahkeun neraka di yaumil akhir. Iya laras. Satuluina pangna digingsir linggih dinten ayeuna teh eyang teh ieu teh aya kapanasaran. Dah naon teh? Panasaran naon yang Sobi sepuh. Malam Jumaah kamari malam Jumaah kumaha malam Jumaah minggu kamari eyang teh naon teh sepuh kliwon ngimpi eyang teh ngimpen naon ngimpi nagara Amarta ngadak-ngadak aya cai sabadara aya banjir bandang ke negara Amarta caah deng-deng negara Amarta karem ku cai kesang badak kesang lemut eyang barang hudang yang impi teh ngimpi goreng padahal cek Rasul cenah lamun ngimpi goreng teh ulah diomong-omong tapi ieu teh jadi ngajungjurigan ka eyang beurang peuting jadi bang baluh keur eyang teh nek nanyakeun kasep di negara Amarta waktu ieu eueuh kajadian naon-naon di negara Amarta aduh eyang ayana eyang geus tembus ieu berita ka dieu ngalangkungan gaib laras wae naon ye jiga nu reuwas nguningakeun salarasna di negara Amarta teh ya kajantenan kajadian naon lurah tamtama negara Amarta panglima tinggi negara Amarta Gatot Kaca ngadak-ngadak leungit tampil lebih hilang tanpa karana eyang Gatot Kaca leungit tampil lebih hilang tanpa karana geus diteangan parantos ka mana-mana di pilarian ka ibuna ngawitan di Pringgandani karamana tangtos dimunggul pawenang Kakang Bima laras ka mana-mana jurag nyaeta Gatot Kaca teh teu aya duka ka mana leosna cul kewajiban cul tugas negara teu aya juragan anam teh akan yang akang juragan Gatot Kaca leungit leueuh nya aya wartos akang mangkaning bager kaing teh juragan anom teh leueuh sama tara elat mangkaning janji kaing teh juragan anom terek mere HP 2 pintu 2 kartu meureun ge 2 pintu kaing mah ngomongna da pintuna ge tina jati leungitna teh bareng jeung leungit entog aing bae yang dijual ku si gareng meureun biasana mah juragan Gatot Kaca teh biasa sok aya di Mang Adi di dinya teh di Sunia Mang Adi Wijaya di dinya bari ngopi sok ngilunguseup jeung Mang Adi dah
daya diteruskeun teh di Bapak Deden Mulyanto Bapak Kuwu juragan Anom teh biasana masuk di dinya ngilu gaple daya diteruskeun ka Ibu Tita boleh Ibu Tita Juwita calon dewan teh di leueuy di partai PDI Perjuangan semua Dapil Opat Ibu Tita leres akang bagja luar biasa di leueuy gaya di Ibu Tita ge da biasa juragan Anom teh sok da Ibu Tita mah bager itu da semua di kopi garage dinya di Sultan Opa biasa nama sok ngopi di dinya biasa nama nya Detayang ke Garut ka itu ka Ciharasas ka Bapak Haji Edeng tuh boleh di Garut eueuh biasa biasa mah dinya juragan Anom teh sok ngala bawang bawangnya heeh da ka resepna juragan Anom mah goreng bawang teuing nya nya make enog da Mang Adi panggoreng enog Mang Adi ting di mana juragan Anom le jadi guys diteangan kemana-mana teu aya eyang ujar menang menang Gusti Peteng yatin ujar menang Gusti Peteng yatin nira hatini lirik kalin pudan mega podara awolan mega